Cacatur ku jantra beja ngeunaan Bah Jagur waktu ngiwat seminar samalah dibawa ka saung segala salembur pasir mulya mah hampir geus rapaleun karena hal eta kabeh ge kangaranan di kampung lamun aya masalah teh pabari nyebarna malah ibu kubu oge geus meunang beja karena hal eta komo aya beja deui majar seminar di kiwat teh alatan titahan kubu jantra ngeunaan beja kitu ngajadikeun ibu kubu ngamuk ka kubu jantra. Alus nya kelakuan teh Cek ibu kubu bari molotot. Naon ari ibu tepuguh-puguh ngamek weh. Tembal kubu jantra can apaleun maksud pamajikanana ngomong kitu teh. naon sagala yeuh ibu menang beja yen Abah Jagur maling si Sumina teh ditahan bapak sok nyaku. Teu apal-apal can bapak mah tanyakeun we ka si Jagur teu percaya mah. Tong sok ngeulus lah aku we ari bener mah kitu. Aya abong bibir teh diwengku geus teh bejaan teu apal masih kene teu percaya. Tembal kubu jantra keheuleun. Nya mun penjahat ngaraku mah panjara teh pasti kinu. Geus lah tanyakeun be ka si Jagur. Tembal kubu jantra melotot. Lamun nya teh mah kitu asa teu pantes hiji pimpinan ngalakukeun sarupa kitu. Sabot pahareng-hareng antara kubu jantra jeung ibu kubu col daratang warga di dinya aya kana limaan. Nah kituna teh bari gorowok ka kubu jantra. Ya naon sari lain teh Cek kubu jantra melotot. Naon Pak Kubu naon sabab si Sumina diparing cek Ki Kusim Jeladri gede wawanin. Si lain ngomong naon sih ya? Alah pura-pura teh nyaho Pak Kubu. tuh pan bener gitu. Cek ibu kubu milu nyalahkeun ka kubu jantra. Kubu jantra beuki pusingeun pada nyalahkeun teh cik ketiang si Jagur ka dieu. Kubu jantan nitah ka pembantuna neang Bah Jagur. Geus lah ibu mah mending kepisahan daripada boga sakit kelakuan gitu mah. Tong lekap nafsu teparo gua atuh buktikeun heula Kubu jantra tambah lieur bae. Teh kungsi lila torojol Bah Jagur di paparetot. Aya naon? Ieu teh kan cek Bah Jagur hariwas weus. Tapi nu ngajawab malah ibuku. Cik Bah Jagur da bener anjeun geus maling si Suminar. Teu pisan kuring mah. Tembal Bah Jagur ngaburauk. Bohong Kita mah bohong cek Usim Jeladri ngagorowok. Nyal Bah Jagur molotot ka Ki Usim. Ari sia noloh kitu mana buktina sia. Kuring nu ningali mah Bah Jagur pan kuring nu ngabebaskeun Sumina ti jero saung teh. Tembal sumpena milu mimairan. Ngadenge kitu Bah Jagur ceulina euceuy peureum. Nu satuluna nyirintil ka sumpena tapi manehna teu kebat deui. Ki Usim kaburu ngahalangan. Nu akhirna Bah Jagur nyareweul ka Ki Usim. Seak bae manehna narajang ka Ki Usim tapi Ki Usim ngajul ka tukang ngejaul ka tukang bari ngawangun jurus caladi notrok. Set perep Ki Usim ngahancap punduk Bah Jagur atuh lain deui Bah Jagur ngarajuk na bari ngagoak.
aduh bangsat ya. Bah Jagur ngacoak. Tah Jagur cek usim ngelelewe. Tapi kangaranan jawara kolot Bah Jagur gancang nyai mangkeun awakna bari kitu teh sebrut narajang ku peureup-na menibang baraan, tapi Ki Usim cukup ngagibegkeun awakna bari ngawangun jurus heulang matuk oray. Jebrod perep Ki Usim nengeul kana tarang Bah Jagur. Cerik jeug gedebru Bah Jagur tumiba lemah. Bah Jagur ngociak nu kadua kalina. Teu sangka geuning sia teh bisa gelut Usim. Tong labas nyungut si Jagur jelema jahat cek Usim mah panas. Nah Jagur sia terek eleh ku kepantar kitu era tuh cek ku jantra ke ciceleh. Ngadenge kitu Bah Jagur beuki wirang seak deui manehna narajang bari ngawangun jurus hayam kumahkar. Peureup-na nyuruwuk ngancam kadu Ki Usim, tapi kituna teh teu dikebatkeun samalah sukuna anu nyasar ka kemplong Ki Usim. Hal eta ngajadikeun Ki Usim katipu ku gerakan Bah Jagur. Nu antuk tah suku Bah Jagur anu rorompeheun ngacedak neungeul pisan kana ka kemplong Ki Usim. Sapada harita Ki Usim ngajoak ngakeoak ngabang-bangkang bari utah ugar. Wah, oro Ki Usim rasakeun seueul jeung amekanana rasa eungap. Ningali kitu Bah Jagur teu mununa kesempatan sukuna nu jebrang dipake ka jejeg beuteung Ki Usim keur meukeur. Ki Usim masih ngarasakeun seueul tamah dipino deui antukna Ki Usim babalam kaengan amekanana reng hapranjuk.